Regina Putri ti kelas 10 MPLB 3. Di dieu abdi bade nepikeun bacaan biantara nu judulna Hoak Digital. Kahormat Bapak Ibu sareng rerencangan sadayana. Anu pikaharmat puji syukur urang pajatkeun ka Gusti Mahasuci. Mahgi urang tiasa kempel dina kaayaan sehat. Dina kasempatan ieu simkuring bade nyaritoskeun biantara anu judulna Hoaks Digital. Rerencangan sadayana dina zaman digital ayeuna informasi gampang pisan sumebar tapi teu sadayana. Informasi teh leres sebab loba hoaks anu tiasa nyasapkeun. Ku kituna urang kedah taliti dina nampi informasi, mariksa sumberna. Sareng ulah gampang nyebarkeun hal anu can pasti leresna. Mugia urang sadayana tiasa janten pamaki media digital anu wijaksana. Sakian ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la